babaturan abi Kang Nita habi cina ulin ka imahna Atuh kari ini ton hesena. tapi abi teh can apa Kang imah babaturan teh debeh mana Atuh tanyakeun ke baturan di mana gitu imahna, manya ka imah baturan teu apa. Nges Kang ditanyakeun engke cenah dikirim ieu kumaha anak dikirim slot Naon selot? gitu paleun Kang ye Kang slot teh ngirim alamat dina HP peta-petanya Lain selot atuh Sherlock meureun. Sherlock umpana di dahar Sama Kenok. Sherlock mah ngaran olay Ari cek babaturan mah cenah mah ayeuna mah pindah imahna Kang pindah ka Panumbangan Heueuh da ai panumbangan teh lega nyi. Atuh lain heureut bisnis asap tanyakeun bener di mana panumbangan. pokona mah cenah sama meh pasar Panumbangan teh aya pertiluan tah menggol ka kenca cenah Terus? maju terus engke manggihan aya tukang seblak cenah di dinya teh tak asup ka dinya Oh, baturannya itu dagang seblak. Itu dagang seblak Kang babaturan abi mah nang ngebejaan namun hayang seblak no nah tah di dinya sok cobaan juga kayak mah Kapan dipikir ngomongkeun imah baturan nyai lain ngombolkeun tukang seblak. Seblak teh ieu. kayaknya bisa hayang ngabuktikeun ngeunah henteu na Nu bener atuh kitu mere alamat teh. eta ge bener cenah Kang cik babaturan teh tah di tukang seblak teh nya maju saleutik Terus ka mana? dihareup teh aya konter HP nya terus dihareup pertiluan tah anu kenca maka Pilemuran anu lempeng nu ka Ciawi cenah Babaturannya beh mana? Tidinya dina belokan nu tadi teh. tah cik babaturan mah manehna mah cenah eta Kang anu konter HP tadi Tuh geus we ngadongeng nepi ka konter nu tadi, ulah nepikeun ka jalan pertiluan anu kadi tu ka lembur kadi tu ka Ciawi. Naon ka jauh-jauh. nya tuh bisi hayang apa we Yang apa? Jadi erek irahannya teh ka ditu ka baturan teh. nya engke we kumaha Kang dah perlu diantar Jawa tuh Kang Nya engke lah. Jangan poe nyase. Kue nyase, gila kue nyase teh kan? Sekarang apa? Sana apa yang makan semen, Selasa, Rebo, Kamis, ada kue nyase teh iraha? Maksud poe nyase teh lain aya poe ngaranna nyase lain. Aya poe mah tiba lagi Senin Selasa Rebo Kamis gitu. Maksud teh lamun akang ukur eueuh kegiatan di ka mana gitu. Dah rasaan apa gitu tara ka mana kegiatan akang mah. Dain mah hoream. Ngomong hoream gitu. Pambang mah kudu gaduh duit bareng. Oh, jadi babaturannya teh muka konter HP gitunya. Tara Kang ngobrol deui tara muka konter HP. Tara muka kumaha maksudna? Tara Kang nusuk muka mah salakina nusuk mukakeun konter HP mah. Ayo betrawe bah ngajaga we da pamajikan meureun. Maksud muka teh lain hasilna dibuatkeun kitu nih, tapi maksudna teh manehna teh jualan konter HP. Itu Kang gas hande jualan konter HP. Penceknya tadi konter HP. Nya bener konter HP nama, tapi mana nama jualan teh HP di aksesoris HP, lain jualan konter HP atau di jualan konter HP mah padag meureun konter Ya, jualan. Jual ketemu, di jualan konter HP mah. Ari bobotoran abi eta konter HP teh jualan naon nya Kang nya? Ya sarua atuh nya konter HP mah di mana lagi kitu. Jualan aksesoris HP, jualan nomor. Jualan nomor. Dan kapan teu meunang Kang jualan nomor mah ku pemerintah? Teu meunang kumaha? Teu meunang Kang jualan nomor teh cek agama ge haram eta teh teu meunang judi. Lain nomor eta. Maksudnya nomor HP. Nomor HP kumaha ya Kang? Kan orang lamun nelpon teh nelpon kana nomor. Cok ngaco. Nu apun mah ka jelemana kana HP dan nomor. Nya nomor bisa ngajak dari apa? Sok nyahoan lagi. Terus aya naon cenah eta baturannya tahnya ka ditu teh. Nya silaturahmi we Kang meureun hayang panggil geus lila. Terus cik panah teh ieu cenah. Boga HP jangan abi tapi HP urut cenah Kang. Oh, alhamdulillah atuh. Ya alhamdulillah Kang. Ngan gayang teh nya mulai HP urut lebihkeun teh. Nya teu naon atuh HP urut ge. Ngaranna ge pamere, ai pamere mah naon? Anu dibere mah kumaha nu mere atuh mah bae HP urut ge atuh. Tapi lamun HP urut teh abi sok bingung Kang. Bingung kumaha? Eta HP urut mulutna make naon Kang? Make lecah kletik atau lecah kelapa biasa? Kira-kira gitu. Oh di samping.